taman itu ya teh taman Cirata kawannya. Jadi mana yang ke Bendungan mah kudu kahanap deui kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan semuanya. Tah kawan ayeuna abi bade ngevlog jalur Cirata kawannya, mulai di daerah Portal kawan tah. Di Rende Portal kawannya, daerah Rende, perbatasan Cikalong Wetan sareng Cipeundeuy kawannya. Anu teh tuh ya pertigaan Portal kawannya, anu ke kanan ka ditu ka Cipeundeuy, anu ke kiri ka daerah Cikalong Wetan Rendenya. Nah ayeuna abi bade ka ditu kawan tuh jalur Cirata kawannya. Apa nama teh dia mah orang lempeng ka itu kawan. Ayo orang gaskeun kawannya. Nah, langsung dimulai video kawannya. Ada kegerudugan nih. Jalanan kegerudug. Tah minggu kamari mah lah kawan di aya mobil kurang. Aya kene di dieu cik kurang tingali. Sebeunang meureun. Kalau saya tambah di dieu kawannya. Minggu yang lalu aya mobil di dia tah murah ke handap kawan. Sama di dia tah murah kali itu. Ya kawan. Ya kawan, orang lanjut perjalanan menuju di daerah Cirata kawan. Ya daerah Ciharasas kawan ya, namanya daerah Ciharasas, nama daerahnya. Kecamatan Cipeundeuy, masuk ke Cipeundeuy ya. Acara hajatan juga rame hajat ya. Ayo bolong jalan euy. Bolong tah jero ieu bahaya kawan tah. Aya jalan kitu teh bahaya. Sangat berbahaya pokona mun keur tarik itu mah jungkel kawan. Tidak jalan kos gitu mah dibahayakeun kawan. Nah itu daerah Ciharasasnya, desa Ciharasas di Bayun teh. Desa Ciharasas di Bayun kawan. Ah iya desa lah ya. Desa. Juga nama balik di Ondangan. Di jalanan sebareulah euy. Padahal jalan mah lebar itu.
Barulah iku guru dugaan kawan barulah kieu. Jadi salib juga lumayan. Alhamdulillah alhamdulillah. Ah, ya nawe. Tuh kawan jadi lo anu bolong tuh teh. Power bolong gitu teh. Tincaknya kali maju kawan. Kudu hati-hati we. Power mah ti penting ada lampuan power. Urang mah katinggal di kene kawan. Urang pelan. Nah, jadi kieu kawannya perjalanan di daerah Portal ke Cirata nih kawan. Jalannya cigak kieu. Mulus jalan apa kawan? Nah, yang kejeng laun nih motor. Turun deh jadinya tanpa sensor. Bahaya kawannya, jangan ditiru. Turun sembarangan gitu jangan ditiru kawan. Lamun di tukang tertarik itu ngejebur kawan. Bisa ketebur. Silakaeun. Jadi lamun turun gitunya kenapa ka sisi tah. Ulah ngareneng gitu dah lain jalan teh. Lain jalan sorangan. Tukang teh lain bawa batur. Bahaya kawannya. Jangan ditiru batur. Marilah tuh kawan jalannya lebar. Mangga dipayun. Ayo mobil pada tarik. Dibere jalan lempeng mulus pasti mobil mah tarik. Eleh motor ge mobil. Hah? Oh, sok atuh. Di dia teh.
kawan. Ini mah Cipadang. Lain daerah Padang, Cipadang kawan. Daerah Cipadang itu kawan. Jalur Cirata anu sok wisata ka dieu mah pasti apal kawannya. Anu sok berwisata ka daerah Cirata, ke Pegunungan, Kadam ka ditu kawannya. Pasti apal jalan ieu apa namanya. Komo orang dia mah orang wilayah Cikalong Wetan atau daerah Cikenai pasti apal ka jalan ieu. Orang luar daerah dia ge pasti apal. Amang mah ka dieu kawannya. Tapi ge sanes orang dia kawannya orang jauh, orang luar Kabupaten Bandung Barat. Abi mah di dieu mah Kumbara kawan. Tapi resep ieu abi mah resep ulin kawan. Resep ieu jalan-jalan. Hayang apal daerah teh apa? Supados apal. Orang ieu moal apal kawan nah. Lain tukang dagang kecuali tukang dagang ngider gitu nya. Pasti apal gitu daerah. Menurut apal ge jadi apal. Aya urang pagawean lain tukang dagang. Tukang gawe cicing gitu nya kuli. Cicing di tempat tak jarang keluar. Moal apal daerah. Kita kami mah kawan mun poe Minggu gitu poe libur jalan-jalan teh siga kieu bari ngevlog kawannya. Hilangkeun ka jenuh ongkoh kawan. Ya sabari susuganan gitu. Vlog eta mah reureut. Ini tadi nyarek we. Cirata ketinggalan dulu kawan. Bukan Cirata. Abi mah da moal ka handap kawan, paling nepi ka daerah taman. Di luhur-luhur we. Moal nepikeun ka daerah Pegunungan kawan. Soalnya bakal panjang teuing durasina ya berarti video. Pami bade ge engke dilanjut paling video salamna. Jeung ieu rada canggel kawan soalna ieu nyekel HP ku sabelah kawan. Tanpa tripod. Jadi teu make alat kawannya. Teu make alat jadi ngagunakeun leungeun we kawan cecekel ku sabelah. Sabelah nyekelan setang, sabelah nyekelan HP. Insya Allah kapayuna kawan mun aya modal mah nya bade meseran dina ieu ieu dina dada dipasangkeun gitu. Aya acara oge main bola kawan bola. Ya mudah-mudahan kawannya kapayuna gitu mun aya milikna bade meser tripod meragi HP gitu anu disimpen dina dada. Jadi orang teh kudu nyekelan HP gitu kawannya. Fokus we nyekelan setang gitu. Da ayeuna mah bisa bawa bina teh acan gaduh modal kawannya. Acan gaduh kanggo meserna gitu sementara mah nya dicekel we heula. Ya mudah-mudahan kapayuna bakal bade nganggo alat pada fokus nyekelan setang. Can video game meureun moal goyang-goyang teuing jika nanti mun disimpen dina dada. Si ieu leungeun kawannya. Udah TikTok bak
jadi dia mah ada jarang nu amang sih, nu amang nama dihanap dari sok olahraga amang berwisata mah dihanap itunya di caket bendungana hari abi mah da tujuanna sana sebagai pabendungan sih paling abi mah dugi ka dieu kawannya insyaallah kapayuna bade abi bade didugikeun ka bendungan paling enak mah ka dieu tungtung deui jadi ka tungtung aman ka dieu kawan palingnya insyaallah kapayuna babi ada diteraskan ke anak apa dia tuh sebat taman itu ya tuh taman Cirata kawannya jadi mana yang ke Bendungan mah kudu ka hanap deui kawan jadi dia mah terus ke hanap terus ibu-ibu jualan naon asinan buah rujak tukang asinan rujak buah seur nu icalan oge nya kawan beli dege terus aya nu icalan komo dihanap mah teh seur pisan kawan icalan nya kemargi abi mah dugi ka dieu kawan hatur nuhun nya kasadayana anu parantos nonton tonton terusnya kapayuna video abi nya hatur nuhun wassalamualaikum